mah aya nun pertanya hapunten Pak Kiai nyuhunkeun penjelasan upami tujuan manusia hirup menurut Islam nu kumaha. Jelema nanyakeun tujuan hirup. Dia mah babari udah kletik ge nyaon nu geus macem-macem tapi ieu babari-babari hese. Sebab aya jelema ngomong kieu pan ye. Hidupku adalah untukmu sayang. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang dalam akan kuseberangi, hutan yang rindang akan kulalui, hanya untukmu. Waduh, darahku adalah untukmu. Pohara eta ngomong tuh, pohara. Tujuan hidupku adalah kamu. Edan-edan tuh ngomong tuh. Buaya tuh mau gitu. Eta berarti tujuan hirup teh ngan saukur endek neangan itil doang tuh. Salah tah ngebas gitu tah. Salah. Deui tujuan hirup teh kos kieu puluntang palanting hulu dijieun suku-suku dijieun hulu hanya untuk sebuah harta. Pokona aing wakajen kumaha ge indit di waktu Bedug Jedur datang ke Bali Badug Jedar. Cak orang Bandung mah kos kitu. Indi ti Badug Jedur cenah datang ke Bedug Jedar. Artinya berhenti subuh datang ke maghrib teh bahasa teh. Di Bandung mah macam-macam Bedug Jedur segala Bedug Jedar. Tah aing mah pokona mah deuk hayang teh. Pokona mah harta berarti tujuan hirup hanya sebuah harta. Salah. Aya deui wallah kusak-kusuk kajeun teuing merean duit pokona mah rela ulah jutaan ratus puluh juta atau miliar sekalipun dibelaan hanya untuk sebuah jabatan. Tujuan hirup teh jabatan teu masalah. Tujuan hirup mah pae sakitu bae soleh hese. Itu bae ringkas. Hidup ini adalah untuk mati titik. Aja geus bae, atuh geus bae keimanan sia kumaha? Keimananna cenah beusi disiksa itu ibadah. Berarti hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tepati aing ngadamel ka sia manusia jeung jin kecuali supaya ibadah ka aing. Berarti dititah ibadah ku Gusti salila hirup urusan di akhirat surga jeung neraka urusan aing ngan sia dijieun ku aing titahna ku aing ibadah. Berarti tujuan hirup urang mah ibadah. Beres tah sing ada sia besi ka itil deui. Aduh, namun urusan anak geus lain ibadah dunia misalna kajian teuing make kredit nu salah terus bae. Dunia misalna kajian sogok menyogok terus bae. Jabatan misalna kajian teuing merean duit di luar jalur terus bae salah lantaran. Tapi lamun niat ibadah murengkeun ketika rek sugak sogok ke ibadah apalagi ketika rek kuludat kredit ke ibadah talai ketika rek pura berek ke ibadah talai hiji we ibadah. Aya deui Pak Kiai mohon penjelasan, ada beberapa hal yang saya belum paham. Satu, pertama mengenai hadis Kangjeng Nabi, siapa orang berbicara atau berkata-kata urusan dunia di dalam masjid maka hapus amalnya 40 tahun. Maksudnya amal apanya? Yang kedua, bagaimana kalau bicaranya itu di teras masjid atau di tempat wudhu? Sekian surat dari saya atas penjelasannya. Terima kasih. Semoga Bapak Kiai selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalam. Waduh, Wisma Harapan Yahya. Pertanyaan pertama, man kalama dunya fil masjid, saha jelema anu nyaritakeun dunia di masjid dihapus amal-amal ibadahna ta eta amal-amal
seluruh amal. Dihapus amal-amalna salila 40 tahun, seluruh amal dihapus. Ngan nu dimaksud dihapus di dieu teh ya ieu teh tarhib teh nyingsieunan. Jadi ieu hadis teh hadis tarhib, ancaman sing hadik cak Kangjeng Nabi, lamun sia ngomong-ngomong dunia di masjid awas 40 poe sia dihapus dosa, dihapus amal, diancam ku Kangjeng Nabi supaya ulah ngomong dunia. Lantaran di masjid mah baitullah imah Allah, baitun yubadullah fihi. Jadi berarti paranti ibadah ke Allah, ca Quran, ca sholawat, aslina wudi'a lis sholat. Geus lamun ngomong-ngomong dunia tah eta diancam awas. Geus ulah di masjid mah ulah ngomong-ngomong dunia diancam ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkembang di pikih mah ulah datang kadinya doang tang ngomong teh eta. Di fikih mah berkembang kumaha mun ngomong duniana patali jeung pembangunan masjid. Kumaha ngomong duniana patali jeung undangan anu patali jeung masjid main. Kumaha ngomong duniana anu patali jeung hajatan. Kumaha ngomong dunia nanu patali jeung dagang. Tah dikembangkeun ku pikih nu ngomong patali jeung dagang haram, jeung undangan-undangan hajatan haram. Komo undangan ka kecamatan mah diumumkeun di masjid haram. Undangan-undangan ka kapolsek haram. Ulah tah moko situ mah tah. Tapi lamun undangan perang diumumkeun di masjid masalah. Dulur isuk asap golok perang jeung saha ieu perangna. Nah, masalah diumumkan di masjid. Lantaran sabilillah masjid mah naon kitu perang mah. Atawa patali nyaritakeun jeung pembangunan masjid. Jadi ieu masjid keur dibangun nyaritakeun dana nu patali jeung masjid. Dunya teh ngan aya hubunganna jeung pembangunan masjid. Tapi lamun nyaritakeun dulur nya isukan urang teh di kampung anu aya mang anu hajat irung barengan ka ditu haram tah ngabarengan hajat. Tapi lamun nyaritakeun patali jeung nyolateun mayit dulur di lembur urang aya nu maot bisi aya anu neuk nyalateun ditunggu jam 10 teu naon lantaran nyalateun mah urusan ibadah. Tah eta ngomong gitu dikembangkeun dina fikih. Geus dagang, politik, ulah dicaritakeun di masjid dunya nu kosara. Nomor kedua kumaha kiai lamun ngomongna di teras masjid atuh teras masjid teh masjid teh sarua bae. Ulah-ulah di teras di lapangan masjid bae nu geus diwakofkeun mah. Kumaha mun ngomongna di kulah masjid, lamun kulah masjidna lain wakaf mah atuh teh naon. Masjidna ngan saukur datang ka dieu batesna ti dieu aya kulah masjid teh diwakafkeun tah mah atuh heug bae ngomong di dinya sacablak kasebut los. Tuh masalah. Tuh gitu. Kubacara lamun eta wakaf masjid kemudian di dinya teh aya dibangun naon kulah wudu dan lain sebagainya. Wah, rami aya nu ngaharam-haramkeun. Nah. Ayo. Kunaon? Oh, sarua. Sarua. Ulahnya mamang lah. Pastinya na osok eta di dieu. Sarua salat ge jang salat kene ulah. Wallah